anak mun teu sakola carekan, lamun teu sakola diteang, tapi lamun teu ngaji tenang-tenang saja. Betul betul. Ibuna teu bisa bahasa Indonesia lantaran ngadenge anakna geus 3 poe teu sakola, datang ke SMP maksakeun. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Saya mendengar beja. Katanya anak saya sudah 3 hari nggak masuk sekolah. Saya pas mendengar itu hati saya nganyunyut. Oh iya memang betul Bu, menurut absen kehadiran anak ibu sudah hampir 1 minggu nggak masuk sekolah. Ya memang rada haram jadah yang satu itu mah Pak. Saya juga capek nyarekan dia. Terus sekarang anak ibu ada ngendong ke rumah uaknya dia. Saya dari isuk nungguan aja ini Pak. Kalau pulang saya belegik tonggongnya tuh anak. Iya Ibu, jadi begitu ya Bu ya. Iya terima kasih lah Pak kalau udah ada kepuguhan begitu mah. Saya mau pamit aja, di rumah lagi ngagigihan saya ini bukan ada apa-apa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala azza wa jalla thana'uhu wa taqaddasat asma'uhu wa sifatuhu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال رسول الله إنه من يعيش منكم من بعدي فسيروا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربِّ. Yang amat sangat kita muliakan Hadratus Syekh guru kita bersama murabbi ruhina pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah beserta keluarga besar, kita doakan semoga beliau guru kita tercinta senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, sehingga beliau tiasa terus nuntun ka urang sararea karena jalan nu dipake ka ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Para habaib yang sangat kita muliakan, bil khusus hadir di tengah-tengah kita Habib yang sudah tidak asing lagi
karena Habib ini bukan orang asing. Ciri khas dari beliau cincin yang besar, kalung yang panjang. Semoga Habib Pandanwangi diberikan panjang umur, diberikan kesehatan. Semoga kehadiran zuriyah Rasul di tengah kita menjadikan sebuah jalan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Pamanda Kiai Haji Tohawi, seluruh para tamu undangan, aparatur pemerintah, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat beserta seluruh unsur muspika kecamatan. Tak lupa kepada tokoh Banten, tokoh kita, Bapak Dr. Haji Wahidin Halim, dan seluruh para pejabat yang hadir. Semoga kita, beliau, dan seluruh yang hadir di tempat ini mendapat barokah dari guru kita, barokah dari tempat ini, sehingga barokah ini akan menetes ke anak cucu kita. Ya Rabbal. Teristimewa kepada pengatur acara Profesor Dr. HS Bapak Rusdi HS, yang beliau ini jebolan Uzbekistan juga, yang sebetulnya kemarin ketika ziarah ke Uzbekistan beliau sangat ingin meninggalkan diri di sana karena melihat wanita Uzbek yang cantik-cantik, sampai beliau mengatakan, "Ieu urang dieu mah meureun hitutna seungit," cak manehna. Para qori, para mubalik, Al-Mukarram Kiai Haji Darwin dari Medan. Biasa orang Medan datang ke Tangerang nambal ban, ini baca Quran. Ini apresiasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Kiai Darwin diberikan panjang umur. Horas bah, beak beas ngakan gabah. Hadirin hadirat, kita berkumpul menunggu nasihat dari guru kita, yang sebetulnya saya pun sama sekali tidak ada punya niat rencana nangtung di payunan para jamaah. Saya sedikit terpaksa karena Profesor Rusdi. Beliau akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar dugaan seandainya saya tidak mau berdiri di depan para jamaah. Oleh karena itu, demi menjaga keamanan dan ketentraman di negara Republik Indonesia ini, saya terpaksa berdiri untuk rakyat yang saya cintai. Eleh bae calon gubernur mah ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Isra dan Mi'raj adalah satu perjalanan yang di luar konstatir, di luar adat kebiasaan, yang tidak akan pernah bisa dibenarkan dan dipercaya kecuali oleh orang-orang yang beriman. Geus lamun orang tiap tahun di kampung kita masing-masing memperingati dan merayakan di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah, ini menunjukkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra. Di Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai ke langit ketujuh, menembus ke Sidratil Muntaha, ke Rafraf Al-Ahdar, ke Mustawa, sampai ke satu alam yang malaikat Jibril pun tidak mampu masuk ke alam tersebut. Alam lahut, alam ketuhanan, alam yang tidak ada satupun makhluk yang pernah singgah ke alam tersebut selain baginda tercinta Nabi besar Muhammad. Pulang Isra Mi'raj nampi sholat. Kalau Rasul menghadap kepada Allah dengan di Isra dan di Mi'rajkan, kita umatnya bisa menghadap kepada Allah
dengan hasil Isra Mi'raj. Salat ini adalah satu media yang Allah sediakan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Karena Allah tidak butuh kepada siapapun, Allah tidak membutuhkan siapapun, Allah tebutuh ka makhlukna, nu jelas sakabeh makhluk butuh ka Gusti, lantaran Allah mah qiyamuhu binaf. Maka kalau Allah sediakan jalan yaitu sholat untuk kita hamba-hambanya, kalau kita menapak jalan tersebut, Allah akan janjikan kemenangan, Allah akan janjikan ketenangan batin, ketentraman jiwa. Ini kita bisa lihat dari kumandangan azan. Hayya 'alas shalah. Mari kita sok aya di TV aya. Eta di TV nu azan ngaranna saha hayo? Aya nu apal tahu? Dikira-kira eta di TV nu azan ngaranna Mang Saat. Sebab lamun dek azan sok aya tulisan saatnya azan maghrib. Hayya 'alas shalah. Mari kita hayya 'alal falah. Mari menuju kemenang. Nubedas, mari menuju berarti nu salat bakal menang. Petani salat menang teu eleh ku nyawa. Pedagang salat menang teu eleh ku jual beli. Pejabat salat menang teu eleh ku jabatan. Kalau seandainya sawah, jabatan, usaha, kekuasaan, kekayaan melupakan diri kita kepada Allah sehingga orang teu kaburu salat-salat acan, berarti nu nyawah mun teu salat rugi eleh ku sawah. Betul? Kuarima sawahna Allah. Sawahna seep ku alam sutra. Dirimpak kapungkur sawah, diurang kapungkur sawah, ayeuna sawahna seep ku alam sutra. Geus urang sindang jaya mah samemeh ke alam barzah, alam sutra heula. Nu dagang mun teu salat eleh ku dagangan. Maka ini yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها
wallahu khabirum bima ta'malun. Padahal ya nu hadir loba nu ngarora ya. Da maca Allah Allah. Nu semangat Allah. Nu ngora mah pan yo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta, kekayaan, jabatan, dagangan, anak ngajaukeun urang ka Gusti Allah ulaku gara-gara eta teu kaburu salat-salat acan. Sebab andaikan semua itu melalaikan kita terhadap Allah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka orang-orang yang lupa dengan urusan dunia sehingga meninggalkan Allah, teu salat-salat acan, wa ulaika humul khasirun, eta jelema teh jelema rugi, tertipu, katipu. Petani teu salat katipu, sebab lamun manehna paeh eta sawah nulungan tamual. Nu dagang teu salat katipu, sebab lamun manehna paeh dagangan nulungan tamual. Pejabat teu salat katipu, sebab mun eta pejabat paeh jabatana nulungan tamual. RT dipanggil lurah datang ke kelurahan. Waalaikumsalam Pak Lurah, datang ke desa jam 10, raskin turun, siap. Berangkat RT diatur ku RT, dibagi untuk masyarakat rakyat saurang suring 1 kilo, RT saurang suring 2 karung. Dipanggil RT ku lurah datang tepat waktu, maklum lurah teh dununganana. Tapi begitu datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, eta RT teu datang dipanggil ku Allah teu salat, RT katib. Sebab lamun eta RT paeh lurah nulungan teu moal. Aya RT aya. Sorry teh. RW aya RW. Sorry we. Lurah dipanggil Pak Camat tepat waktu. Kepada seluruh para kepala desa diharap hadir di kantor kecamatan karena ada rapat yang tidak boleh diwakilkan. Datang lurah jam 10 tepat waktu. Dipanggil camat datang, dipanggil ku Allah lewat adzan teu datang teu salat. Lurah katib. Sebab lamun eta lurah paeh sakadang camat dulungan teu moal. Moal. Sorry mat. Mun camat dipanggil bupati datang, dipanggil ku Allah teu datang, eta camat katib. Sebab lamun camat paeh bupati nulungan teu moal. Moal nulungan bupati moal. Di akhirat ge ditanya, "Rek mana Pak Bupati?" Reklamasi. Boro-boro bisa nulungan camat, bupati ge loba urusan. Bupati dipanggil gubernur datang, dipanggil Allah teu datang teu salat, bupati katib. Sebab lamun bupati paeh gubernur nulungan teu moal. Gubernur dipanggil Jokowi datang, dipanggil Allah lewat azan teu datang, gubernur katib. Sebab lamun gubernur paeh Jokowi nulungan teu moal. Moal. Ke urang di akhirat mun minta tulung ka Pak Jokowi bisa nulungan teu moal. Pak Jokowi tolong saya rakyat Bapak, saya takut neraka. Cak Jokowi, boro-boro. Mual bisa. Ya. Nulungan urang, salat urang mang. Nulungan urang, puasa urang. Nulungan urang, silaturahmi urang. Tiap minggu urang kumpul jeung guru urang, mudah-mudahan di akhirat urang ditulungan ku guru urang. Ya Rabbal. Karena momen yang semacam ini hadirin, perkumpulan dengan orang-orang yang soleh, ini adalah momen yang amat sangat luar biasa. Dan kita patut bersyukur Allah jadikan makhluk yang terbaik yang bernama manusia, yang dalam Quran disebut nas. Nas itu asal kata dari nawasa, bimakna taharroka, artina gerak, robah. Nungaran jelema sejati teh hirupna kudu boga perubahan.
robah tina negatif kana positif, robah tinu poek kanu caang, ulah dinu poek bae, urang nyiar cacaang, urang kumpul jeung guru urang supaya urang kacaangan salamet dunia akhirat, amin. Sabab mun reka Jakarta urang mobilna teu boga, jalanna teu nyaho, tambah ongkosna teu aya, datang teu moal. Ka Jakarta jalanna teu nyaho, mobilna teu aya, tambah ongkosna teu boga, datang teu moal. Lamun urang geus yakin moal datang ke Jakarta kusabab teu boga perangkat untuk menyampaikan kita ke Jakarta, maka numpang bae ka jalema anu deuk boga tujuan ke Jakarta. Mun boga tujuan datang lantaran urang nempel, manehna datang, urang kabawa datang, amin. Urang hayang menang tempat di sisi Allah kulantaran kasibukan urang, waduh repot. Urang jadi karyawan, urang jadi petani, urang jadi pekerja, repot. Kalau kita tidak mampu menuju satu jalan dan tidak bisa menuju satu jalan tersebut lantaran kerepotan, kesulitan, teboga kendaraan, urang asup ke majlis guru urang, ke guru urang datang, urang dibawa, amin amin amin. Ya Rabbal, ya Mang. Ya Mang, ya Mangnya. Sebenarnya merada ngegalali diri ngomongnya. Sebab lamun urang dinu poek bae berarti bodoh bae. Mudah-mudahan urang mah terus dibere hate daek ngaji. Lantaran cenah ge cak guru urang jelema bodoh mah capek. Jelema boga sawah 10 hektar, boga kebo 10. Lamun pinter bari jeung dermawan ngeunaheun, sawahna digadekeun, kebona digaduhkeun. Punten, sawahna disambutkeun, kebona digaduhkeun. Woi, saha nu daek ngurusan sawah Mang Haji? Hayo urang atur secara syariat. Dek mamang tanu meuli bibit, dek kula tanu meuli bibit, kalamun panen urang bagi. Manehna di imah uncang-uncang tiap panen narema gabah. Salat kaburu, ngaji kaburu. Hasil panen dijual, jeung dahar, jeung meser kebutuhan hirup, kendaraan, jeung ibadah, jeung ngaji, jeung silaturahmi. Nikmat hirup, alhamdulillah. Woi, sanu daek ngagaduh kebo yo. Mang Haji nu nyieun kandang, lamun ieu keboreuneuh urang bagi hasilna, lamun teu daek reuneuh sabodo kumahakeun tah? Manehna di imah uncang-uncang tiap keboreuneuh ngajuru narima hasil. Awakna bersih, teu repot ngarit, teu repot mirunan. Hasilna bisa dinikmati, eta jelema pinter, alhamdulillah. Coba jelema bodoh. Boga sawah 10 hektar, kebo 10, kusorangan bae. Tisuk nyawah datang ke beduk magrib. Salat zuhur henteu, salat asar henteu. Beres nyawah ngarit jukut jeung parab kebo. Daharna ge di luhur kebo. Capek hirup. Dahar di luhur kebo, daharna jeung rebon. Anu nanya, Mang Haji dahar? Oh, ngeunah meureun daharna. Aing mah dahar ge jeung rebon. Si bodoh, ai dahar jeung rebon, ai daging ditumpakan. Akhirna manehna merenung. Waduh, batur ka kaler ka kidur naik motor ngeunaheun amat meureunnya. Aing hayang meuli mio. Aing boga keboreuneuh diojol ka mio laku teu moalnya. Jelema bodoh, mun jelema pinter mah jual bae heula eta kebo, keboreuneuh mah 20 juta laku, mio mah paling 14 juta leuwih. Kantongan duitna bawa ka showroom mun jelema pinter. Ieu mah jelema bodoh, di imah ka showroom naik kebo. Datang ke showroom. Assalamualaikum showroom. Cak showroom, waalaikumsalam kebo.
Aya naon mengaji? Ieu hayang motor mio meunang teu keboreuneuh diojol jeung motor mio. Atuh meunang mengaji. Ditukerlah keboreuneuh jeung motor mio. Dasar bodoh. Can turun plat nomor, can turun STNK geus dibawa ka Tangerang. Bodoh. Di lampu merah dijaga. Prit. Selamat siang Pak. Cak sapeting polisi. Hai bodoh. Bapak mau kemana? Tangerang, Nong Incu. Bapak mohon maaf Pak, ini Bapak tidak bisa melanjutkan perjalanan. Motor Bapak ini belum lengkap. Administrasi kendaraan Bapak belum lengkap. Ini belum ada plat nomor. Kok sudah berani ke jalan besar, ke jalan raya? Polisi, aing nak kobo puluhan tahun can pernah anu nanyakeun plat nomor ka aing. Ya, bodoh. Silahkan Bapak pulang, motor terpaksa kami tahan. Kalau surat-suratnya sudah lengkap, silahkan Bapak datang ke Polsek. Jadi sia ieu sakola luhur-luhur nek nyokotan banda batur doang. Eta cak nu bodoh. Komo cak nu pinter. Ya santri nek ngaji ke Cilongok. Toleransi sedikit lah Pak Polisi. Motor nagena nginjem. Sebab banyak berita dan kabar aya nu deuk ngaji ditilang teu mawa terlengkapan lantaran tos kasiangan teu mawa helm. Kamu nggak bawa surat-surat? Ada Pak STNK. SIM? Nggak ada Pak. Dompet kamu mana? Saya nggak pakai celana Pak. Gitu. Kamu tahu nggak pakaian sarung ini bukan pakaian berlalu lintas. Maaf Pak, karena saya santri pakaian saya seperti ini. Jadi saya mah ke jalan Pak motor pakai ini. Ini mau sholat pakaiannya. Lah Bapak juga kalau sholat suka pakai pakaian polisi Pak. Udah kamu ditilang. Jangan Pak. Saya nggak punya uang Pak. Udah cincin kamu sini. Nauzubillah min dzalik. Polisi minta kalimaya. Orang bodoh kapangi jeung polisi. Motorna nek ditahan. Ngagilingkeun dengan baju. Daripada aing kudu mikeun banda aing mending gelut jeung aing cak polisi teh. Bodoh atuh. Nek ngadu naon sia jeung aing cak polisi teh. Aing mah Cimande asap. Cikalong asap. Cimani kental cak manehna teh. Waduh. Datang polisi nu hijina. Ada apa ini Dan? Ini katanya ada orang nih bermasalah. Ieu cenah si hiji dina kiluneun jeung aing. Cak polisi udah silakan jangan pulang. Pulang. Di imah ngalamun ben nempokeun motor. Suganta aing deuk ngeunaheun boga motor. Koreng mendingan ngarip jukut aing. Aing naik kebok ka mana ge aman aing. Begitu turun plat nomor STNK berangkat deui meunang ka Tangerang. Di lampu merah nu eta ditahan deui. Prit. Selamat siang Pak. Ya, nu keur ieu keneh. Bapak mau kemana? Neuk Nong Incu. Kamari aing teu meunang lewat, kuari teu meunang lewat. Mohon maaf Pak, Bapak kemarin belum ada STNK, belum ada plat nomor. Sekarang sudah ada. Maaf, Bapak tidak pakai helm. Jadi Bapak tidak bisa lewat karena Bapak tidak pakai helm. Silahkan Bapak pulang lagi. Masya Allah, jelema bodoh. Aing harar rese nek Nong Incu boga motor yo. Gara-gara teu make helm aing teu meunang liwat, diojolkeun sia ku aing motor kana helm. Jelema bodoh. Pulang balik arah nyaran tukang helm.
Hei tukang helm, naon Pak Haji, menang tuh motor kos ieu tuker jeung helm 2 bae. Cak tukang helm, nu bener Mang Haji, bener. Aing teu menang lewat gara-gara teu make helm. Geus kukula ditambahan hiji jadi 3, mantap. Cak manehna moal rugi maneh, moal geus moal. Jelema bodoh, motor mio ojol jeung helm 3. Nu hiji dipake, nu hiji dicekel leungeun katu, nu hiji cekel leungeun kencak. Lempang make helm teu naik motor. Datang ke lampu merah. Assalamualaikum Pak Polisi. Waalaikumsalam. Tadi saya tidak boleh lewat gara-gara teu make helm. Ayeuna helm aing 3 neuk naon saya jeung aing jangan. Cak polisi, oh silahkan Bapak, sekarang Bapak sudah pakai helm, silahkan mau ke Jakarta juga boleh. Cak manehna kitu tah. Orang mendingan boga helm daripada boga motor. Lajuna naik angkot make helm manehna. Insyaallah. Sakitu bodoh berlalu lintas ternyata banyak masalah hadirin. Lebih-lebih bodoh tidak mengenal Sang Maha Pencipta, tidak mengenal Sang Khalik. Maka oleh karena itu kita sering mengikuti kajian-kajian dan pengajian guru kita, yang beliau selalu menyampaikan dengan bahasa beliau, dan di makom beliau kita ini diajak untuk merenung dalam bahasa orang-orang tertentu, dalam bahasa guru kita, tafakur. Urang teh asalna tina naon, tina cai nun hina, cai nutfah, tina cai yang tidak punya arti dan tidak punya nilai. Lamun baseuh kos adonan, lamun garing kos puputih endog. Tina cai anu hina jadi wujud urang nu sakieu bagusna. Diciptakan tubuh kita dalam bentuk yang paling sempurna. Dilengkapi tubuh kita dengan aksesoris tubuh dan kelengkapannya. Mata berikut penglihatannya, telinga berikut pendengarannya, hidung berikut penciumannya, lidah urang berikut pangraksana, lengan, kulit, aya sensoran. Panca indera inilah yang mampu mengidrok bangsa hiji anu bisa manggihkeun rupa, manggihkeun warna, manggihkeun suara, manggihkeun rasa, manggihkeun ambe. Ini ada pada organ tubuh kita yang amat sangat luar biasa. Alhamdulillah. Mata urang 2 jeung pangdeleuna bisa melihat warna yang beraneka ragam. Mata nangan 2. Oh, eta putih payung. Kenapa kita bisa mengatakan putih? Mata urang nempok, katempo ku mata putih. Nembus ka hate, kagambar di hate. Ada memori yang Allah berikan. Terkadang kita mampu merekam sesuatu yang kita lihat, yang walaupun sudah sekian tahun terjadi, puluhan tahun terjadi, masih kabayang bae di mata. Ini satu hal yang harus kita pikirkan, tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Pak Rusdi, sampai saat ini yakin kita belum bisa melupakan orang-orang Uzbek. Awakna jangkung, kulitna kuning langsat, halisna ngajelar paeh, gadonan dog sapotong, beheungna panjang kosoang. Padahal kejadian itu sudah beberapa hari yang lalu, tapi saat ini masih bisa dibayang. Inilah hal yang harus kita pikirkan. Tapi ieu mata teu bisaeun ngaidrok manggihan suara. Yang mampu menangkap suara telinga. Tapi telinga teu bisaeun manggihkeun amis, manggihkeun pait, manggihkeun bau, manggihkeun seungit. Nu bisa ngaidrok kana bau jeung seungit irung. Ceuli mah teu nyahoan kanu bau kanu seungit. Buktina sanajan 2,5 bulan di ceuli aya nu hejo. Ceuli mah tilok loba omong. Nu komentar irung. Cak irung, oh tetangga bau.
nu manggikeun bau irung. Tapi ceuli jeung irung teu nyahoan, amis, pahit, hasem, ketir, nu nyahoan letah. Ceuli teu nyahoan ka pahit, henteu. Ceuli teu nyahoan ka amis, henteu. Kanyataanna sanajan 3 bulan setengah dina liang ceuli nyocok tai ceuli. Ceuli mah teu nyahoan rasana tai ceuli teh naon. Tapi jajal ku urang kodek saeutik dan kaletah karak letah mengatakan bahwa tai ceuli rasana oh berarti osok ngakan mamang tai gitu mata. Bener tak? Urang boga kulit aya sensor. Dampalengeun aya sensor. Nempel jeung parawan haneut. Jeung nini panas. Ini panca indera. Yang semua ini tercipta dari air yang hina. Maka kemudian Allah pun berikan kepada kita sesuatu yang sangat mahal dan berharga, akal. Sehingga dengan adanya akal, kita punya keyakinan bahwa langit dan bumi ini ada yang menciptakan. Sebab teu kaharti ku akal aya langit aya bumi Allah nu nyipta, wajib akli adanya pencipta langit dan bumi. Saha nu nyiptakeun langit jeung bumi? Zat yang wajibul wujud, yaitu Allah subhanahu. Maka pergunakanlah tubuh dan kelengkapan aksesoris tubuh, akal dan kesempurnaannya untuk mencari ridha Allah. Maka kita hidup tidak boleh keluar daripada aturan yang sudah digariskan oleh Allah. Kita berusaha mengikuti jalur yang sebenarnya. Kita ikut guru kita. Kita ikut guru kita. Kemanapun beliau, insya Allah akan selalu menaungi dan melindungi serta menuntun kita. Amin. Amin. Ya Rabbal. Sebab kita saat ini kalau jauh daripada orang-orang seperti beliau, jauh dari orang-orang yang dekat dengan Allah, bahaya. Komo anak-anak urang ayeuna Pak khawatir, leres teu Pak? Berang peuting ngoprek-ngoprek hap. Urang nage resep main. Isuk HP, berang HP, peuting HP di sekolah, HP di majlis taklim, di masjid. Pemuda masuk masjid sugan tandek salat horeng ilu ngecas. Malah menurut berita, wallahu alam benar atau tidak, setan sekarang main HP. Di atas kuburan ngetik SMS, rambutnya panjang, bajunya putih. Cak penjaga makam, "Hoi, saha eta?" Setan. Pan main HP di luhur kuburan, di jero awe sinyal. Belum lagi gaya muda-mudi yang mereka sudah terkontaminasi oleh pergaulan ala barat, anu teu sadar kalembur jeung ka imah urang asup. Satu diantaranya pergaulan-pergaulan yang menyimpang. Mereka melakukan pesta narkoba, pesta seks bebas, melakukan hal-hal yang mereka anggap perlu padahal menurut agama tidak perlu. Gaya yang berlebihan, terutama kaum Hawa, yang hampir mereka sudah tidak punya keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan secara beda, sehingga Allah memberikan aturan yang beda. Wanita sudah lupa akan kodrat kewanitaan, over awal zaman ayeuna, dandanana over, pipina make make up, horeng ngoles-ngolesna make koas. Pan ai koas mah paranting ngecet naon tembok. Biasa paranting ngecat tembok pindah ka beungeut, maka wajar loba awe beungeutna beungeut. Mamang nu ngomong tanya. Ai beungeut tembok eta teu boga ka. Urang lalaki deka pasar calana pendek di luhureun tuur, kaos oblong masih mikir isin, awewe ayeuna wanieun. Betul. Kadang-kadang lewat ke hareupeun kobong lalaki, calanana pendek, bajuna pendek, calanana Adidas, bitisna daradas. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya bilik kobong balolong.
Kadang-kadang aya awewe make celana pendek, kaos pendek, lari pagi ke hareupeun kobong. Harupna ambul-ambulan. Pan aya ambulan mah biasa dipake moal nu gering supaya cager bisa hudang. Ieu ge urang lalaki nempo ambulan eta hararudang. Laju kiai keluar. Cak kiai na ka mana, Neng? Lari pagi kiai. Jantung sehat jantung. Cak kiai jantung sia sehat. Jantung aing deuk coplok ya. Awewe laju kuari aya gaya anu pasti di anak urang aya, di alo urang aya, di dulur awe urang aya. Bejakeun taulah. Bejakeun taulah. Awewe kuari huntuna make behel. Tiba heula ge behel mah jeung ngecor. Kuari pindah ka huntu. Budak sakola aya nu ceuri ka mana, "Ma, Neng hayang meser behel." Behel jeung naon? Dihuntu. Cak mana aing mun boga duit meuli behel jeung hadiah imah. Ih batur Neng di kelas kabeh make behel. Teu boga duit, Neng boga tambahan saparo. Teu boga jeung nambahanana, itu aya embe jual. Embena dijual pake meuli behel, dipasang dihuntu, waya seuri embe. Pas ditanya, itu untuk apa? Sekedar gaya. Kalau memang ada hal yang bisa diambil manfaat, seperti yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita di pengajian, lamun memang aya huntu bermasalah, kemudian maca Fatihah teu sehat kulantaran eta huntu nu bermasalah, andaikan bisa diselesaikan ku behel, silahkan untuk memperbaiki Fatihah. Misal aya jelema caling panjang ka hareup 3,5 meter. Maneh nama mandi ge nyangkolkeun kokolor dina huntu di dinya. Maca Fatihahna teu bisa pase. Alhamdu katalan ku huntu. Iyyaka na'budu, iyyaka na'bulu. Katalan ku huntu, potong. Guru kita pernah menyampaikan, seser boleh untuk memperbaiki Fatihah. Kalau itu tujuannya pakai behel dina huntu, ya silahkan saja. Kuari mapan gaya. Nurutan artis huntu make behel. Artis mah huntu make behel daharna hot dog, spaghetti, KFC, hoka bento, ngambil nage mana nama sosis, lamun iseng ngenyot es krim Magnum. Ai dulur urang di lembur urang huntu make behel dahar jeung kangkung nyararangsang. Kenapa remaja kita begitu mudah terbawa arus? Jawabannya karena rendah nilai agama. Kenapa rendah nilai agama? Jawabannya karena terkadang kita sendiri orang tuanya tidak memprioritaskan agama. Anak mun teu sakola carekan, lamun teu sakola diteang, tapi lamun teu ngaji tenang-tenang saja. Betul. Ibuna teu bisa bahasa Indonesia lantaran ngadenge anakna geus 3 poe teu sakola, datang ka SMP maksakeun. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Saya mendengar beja. Katanya anak saya sudah 3 hari nggak masuk sekolah. Saya pas mendengar itu hati saya nganyunyut. Oh iya memang betul Bu, menurut absen kehadiran anak ibu sudah hampir 1 minggu nggak masuk sekolah. Ya memang rada haram jadah yang satu itu mah Pak. Saya juga capek nyarekan dia. Terus sekarang anak ibu ada ngendong ke rumah uaknya dia. Saya dari isuk nungguan aja ini Pak. Kalau pulang saya belegik tonggongnya tuh anaknya. Iya ibu, jadi begitu ya Bu ya. Iya terima kasih lah Pak kalau udah ada kepuguhan begitu mah. Saya mau pamit aja, di rumah lagi ngagigihan saya ini bukan apa-apa. Ya.
semangat. Untuk pendidikan umum semangat boleh silahkan, tapi jangan lupakan agama. Betul? Karena agama ini yang ada di dalam dada siapapun, orang yang memilikinya akan aman, hidupnya terarah. Amin. Maka ulah sokia Pak, ayo anak nu pinter, ayo sekolah, jual tanah jeung kuliah, jual tanah jeung ke luar negeri. Tapi giliran anak nu bodoh disedek-sedekeun ke pesantren. Emang Kobong tempat penampungan orang idiot. Alhamdulillah cenah Pak Haji, anak 3 nu hiji di Bandung kuliah. Di mana? Di ITB, Institut Teknologi Bandung. Jurusan naon teh? Jurusan listrik, kamar ge tutung ka setrum. Nu kadua di Untirta di Serang, Universitas Tirtayasa. Jurusan naon? Jurusan hukum, karena keluar di penjara. Ngajual sawah teh hook, ngajual tanah teh hook demi anak. Laju teh maca Quran kumaha? Lah, maca Quran mah aya santri. Bahaya kolot model kos kieu. Engke lamun teteh maot kumaha? Atuh aya santri nu ngajian. Heuy, santri mah paling ge saminggu eta ge urusanna kudu jelas. Jadi ieu nu 2 anak teteh kuliah, ya menempuh S2. Aya nu katilu, ya justru nu katilu mah idiot. Ceulina torek sabeula. Ngising di calana kadang-kadang tilok bebeja. Laju kuari di mana teh? Lah di pasantrenkeun. Giliran nu budak disedek-sedekeun ka kiai. Dihareupeun kiai calangap. Waya zohor teh ngaji amil, ceng ngaji amil ceng, nya ngaji ka Mang Haji ceng, ayo nyaho ka amil, nyaho tukang mandian nu paeh. Waduh, ceng nya iklam, wuruhan sira wuruh tau ora kiai cenah. Boga santri 5 kos ieu stres asana kiai. Eta balada be ngaji amil 7 tahun setengah. Narki pangel. Giliran lafziatun cake lafziatun benang 5 wajah ceng, lafziatun. Ayo, lafziatun benang dibaca 5 wajah. Lafziatun benang dibaca 7 wajah. 5 wajah ceng, 7 wajah. 5 wajah bae, 7 wajah bae. Aya nu 2 deui, wajah kula jeung wajah kiai cenah. Masya Allah. Bagaimana Islam memiliki kekuatan kalau sementara umat Islamnya sendiri sudah tidak bangga dengan pendidikan Islam. Kita tahu negara kita negara yang besar, pemimpin kita orang-orang pintar, tapi kenapa ekonomi menurun, politik kita pun rendah, nilai-nilai kehormatan bangsa sudah mulai diinjak-injak. Apakah pemimpin kita orang-orang bodoh? Mereka orang hebat. Alumni universitas-universitas ternama, alumni universitas yang punya nama, tapi lantaran agama tidak ada dalam dada mereka. Yo perhatikan orang ngadenge pejabat uluk salam bae jarang nu rapi. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden terhormat, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita merayakan peringatan hari dilahirkannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang Nabi Muhammad orang Medan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran teu ngaji. Betul? Betul? Tuh, mestinya orang-orang yang punya otak brilian, EQ-nya di atas rata-rata, itu yang kita prioritaskan untuk agama. Karena kita saat ini sudah banyak hadirin, atribut-atribut Islam sudah mulai dihinakan oleh tokoh-tokoh yang ingin mendapat suara dari mayoritas muslim di Indonesia. Kita mengenal sosok tokoh yang saat ini masuk ke pesantren, yang agamanya Nasrani,
datang ke pesantren pakai peci, pakai sorban, dan orang-orang yang di sana tertipu. Ini persis yang pernah terjadi di Singapura ketika dikuasai oleh umat Islam. Cina datang pura-pura sopan dan santun kepada umat Islam, pakai peci, pakai sorban, ikut pengajian, padahal mereka ingin meraih suara, yang akhirnya Islam di Singapura tidak pernah punya kekuatan karena Singapura sekarang sudah dikuasai oleh orang-orang Cina. Indonesia pun akan seperti itu. Jakarta banyak habaib, banyak ulama, pimpinannya hayal. Betul? Geus dulur eueuh deui jalan, urang mah alhamdulillah aya guru urang, mudah-mudahan guru urang sehat, amin. Guru urang salamet, amin. Urang sanes ul adab ngadoakeun ku cinta-cintana, anjeunna mah teu didoakeun ku urang ge geus yakin anjeunna mah deukeut jeung Allah. Urang mah ngadoakeun ge ku tanda cinta, mudah-mudahan urang dunia di akhirat diaku jadi muridna. Walaupun urang ngajina di Tangkal Ambon. Nyaho bae lah. Tidak sadar ekonomi kerakyatan terbangun di tempat ini. Betul? Berapa ratus keluarga yang terhidupi. Ini gambaran kecil. Di dunia guru kita mampu menaungi, mensyafaati zahir dan batin umat-umat yang ikut dengan beliau. Di akhirat apalagi. Kita yakin kita nanti di akhirat akan ditolong oleh beliau, diberikan pertolongan oleh beliau, dan di bawah bendera syafaat baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Rusdi, Ki Jamal sudah datang? Udah? Ya, udah datang, alhamdulillah. Mana Ki Jamal? Oh ya, nyemput ya. Ya, itulah Kiai Haji Jamaluddin nusok ngacak-ngacak berkat Tangerang itu Ki Jamal. Oh, Masya Allah. Ya. Itu Pak. Ya. Pak Wali, Pak WH itu, Kiai Jamal itu. Ya, mestinya 10% sama orang Tangerang itu bayar itu. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapat barokah, mendapat rahmat daripada guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya turun, kita sama-sama membaca qasidah burdah. Semoga dengan qasidah ini Allah jadikan qasidah ini menjadi wujud cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Mustafa balligh Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abar rafiq
قول لا منه ولا نعم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب ما مضى يا واسع Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.